Kang, ari emas nu dipake ku Caiso teh, eta teh asli atau lain? Ya teu apa akang mah. Tanyakeun langsung ke jelemaana tuh ai hayang apa mah. Atuh era ditanyakeun ka jelemana mah Kang. Nya bari lagi jang naon atuh. Kudu apa urusan batur terserah. Ek palsu, ek asli urusan manehanana eta mah. Kayaknya penasaran we ieu mah Nya Kang. teu kudu apa urang mah. Ai keukeuh hayang apa. Tarah bisa ngabedakeun emas asli jeung palsu mah gampang nya atuh. Gampangnya Gampang. Lamun emas asli mah lamun digegel teh teas gitu. Lamun emas palsu digegel teh kagorowok. dasar burokok. Genteu bener. Anak didengekeun cakang. Bari lagi moal nyak jama. Kumaha ngegel na atuh. Dipah nu roga na.